nyebut well geus peuting waduh. Well. Wul well. Nya paingan atuh batur geuleheun rujiteun cuaeun ngewaeun kana omongan urang. Da urang mah bisa jadi ilmu teh karekna bibir can katempo dina gawe. Padahal anu ku Allah dianti-anti nu dikanyar ku Gusti Allah lain bibirna tapi tah gawe. Lamun lamai bisa nyebutkeun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, mana gawena? Subhanallah maha suci Gusti Allah, naon gawena? Bersihan hate. Ulah aya luar di alusan, aya jero rumet, kadongdong ngaranna. Matak disebut lagi hantang, hantung, hantigong, hantiweli. Orang Sunda teu boga. Hantang halus kulit goreng peujit. Mun dina bumbuhan kalajar beurit eceuh beureum pikabeuteun keros dituang racun rada kalau teh. Tah kadang-kadang sifat jelema teh kitu alus tata alus bahasa si horeng tukang tipu. Saha eta teuing teh nyaho. Ngan kitu gini bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi insyaallah waradul wungkul ta eta kalajar beurit teh ku. Atuh. Ya benernya. Kalau mas tegas jadi racun geuning manehna mah berang dahar di restoran urang memikiran beas mahal got ngembul tina hulu. Tong sok kitu atuh hei para pejabat lainnya cedok we na kursi turun ka rakyat. Nah, apan bepengok pejabat cara dina adalah ku rakyat. Maka klien urang nu kudu hormat ka pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat. Nah, apan maranehanana jadi teh lantaran dicoblos ku leungeun-leungeun rakyat. Lo teh anak jauh nanya, Mama Bagong, Bapak Bagong, Ari Abdi ditunjuk kuda, anak bagujang, sesegrok sararea. Matak jelema mah aya teh di tengah-tengah. Condong teuing kana kasalahan, maka katempo sifat setana. Kudu condong kana sifat bener, maka katoong sifat pangeran, sifat Allah. Matak bahasana leungitkeun dirina, hadirkeun Allahna. Da ieu ge pengajian cantang tuh atuh jeung Allah cantang tuh. Bawa bubar ti dia ngomongkeun urang teu nyaho. Bawa bubar ti dia ngomongkeun hajat teu apa. Heuh teu heupan boa. Justru ibu nu sodon ka abdi apa jeung lagi boa, nari ibu teh. Ane ngaran boa mah boa bener, boa salah. Pi jadieun atawa pi teu jadieun. Berarti ibu nu sodon mah ka urang. Kan bahasana ge boa. Ai boa mah boa bener, boa salah. Nu pastieuna boa edan. Ieu pangajian naha bareng jeung Allah. Wallahu a'lam. Lamun bener ibu pangaosan ieu bareng jeung Allah kudu aya robah sifat hirup poe isuk. Nu goreng ka salaki geuwa tangkeup. Aya. Sok salaki teh kunaon maneh jadi lebay balik pangaosan. Ngartos pisan ceramah nana gerhana abdi teh kadah nyungkeun dihapunten ka ayah hapunten nyayahnya tah eta ladangna mun balik pangajian ti dieu anggar papolotot hohoak sesentak haben pangajian eueuh teu ratna leungit kabarokahan dina hirupna well aduh ulah sarantia kudu sadar umur simkuring 40 nolak diheureyan kuno umur 50 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah menjadi sekar panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa menjadi saruning kolbu para THT malaki ati dibubuhku alhamdulillah menjadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sungah nu pasolengkrah dina mana ningkahkeun rasa calutak minculak nalatak istren panastren dudu paksar ngurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari
dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin si loncat mulang udar tina kali kadang sidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husuk nuturkeun galur ti rasul loncak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikat cinta. Suntuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura ti guru nu wajib ditutur nu ditiru nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu ancep-ancep istiqomah imana keunggut ku kalinduan tegedag ku kaanginan teluntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murdehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang di ajian batur lamun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nah, nana gerhana nyarita kitu sabab kuring sadar yang kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustaz ngarak kieu? Di mana-mana ge ajengan mah mirip ku pakades we. Udang badak, gamis ngangsar, sorban nagapleh, tasbih dicekelah. Pan mustami teh lalajo Ustad gitu maju langsung we ulah jeung sumping al mukarrom. Coba urang karege turun tina mobil jeung wel. Para asatidah kori-koriah mubaligoh hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuh lemur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD urang cage kana gawe dititah sehara resek sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun sim kuring. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dendeng papak sarua moal deuk beda-beda. Urang nyumput dina Gunung Simbul, urang cicing dina Gawir Silip, urang buka ku Siloka sastra jeung sasmita. Kolot baheula nyebarkeun agama di wilayah urang khususna Jawa Barat ngalibatan 5 rupa. 1 silip, 2 silir, 3 siloka, 4 sasmita, 5 seni. Naon ai bahasa silip? Bahasa silip mah bahasa nu nyumput. Nyanyi tong cicing nalarantan tong bisi nontot jodoh, kolot baheula mah ngartieun ngahalangan nu ngaliwat. Tah lamun budak ayeuna bisa ngartieun nyanyi tong cicing nalawang panto bisi nontot jodoh dan ngaleureun nyegag iraha mamah panto bade mijeng jodoh. Lamun datang magrib nyanyi tong kaluar ti geus magrib sieun sanekala nyerekem we kolot baheula jeung indungna jeung bapana. Da budak ayeuna mah di pepatahan kudu kitu ngadeung ngalawan nyanyi tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala kumaha bahasana kadiekeun mamah sanekalana dipeletok ku aing ayeuna. Akhirna budak ayeuna teu keung ku sanekala pelenung beuteungna eueuh bapaan ka eta cucumik sanekala. Bahasa silip sok digunakeun ku bahasa padalangan. Bapak Asep Sunanar Sunarya almarhum ti Jelekong jago dina ngadalang teh eta mah dalang lain ngawayang dalang. Beda antara ngawayang jeung ngadalang. Aya ngadalang mah apal makna di jerona, aya ngawayang mah tinggal ngigaukeun. Seperti penceramah jeung ustad kudu bisa ngabedakeun penceramah mah anu jago dina nyarita tah lamun ustad mah arapal kana kitab suruh Sapinah Jurumiyah Sulam Taufik Tijan Mantek Mani Bayan Balagoh tah eta ustad. Mata kuring mah ieu teh penceramah lain ustad bisi salah ngulem. Abdi mah lain ustad penceramah. Jadi beda. Tah lamun Pak Kades nya penceramah nya ustad nya kades ongkoh ku sarakah nah ya
Kumaha cek bahasa dalam nyumput leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca. Aduh itu nu tukang kuat geus ngomongkeun teu sangka cenah eta budak keur kasep teh alus sorana nuhun Pak. Padahal mah eueuh nu ngomong kitu demi Allah. Aya makna di jero aya leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria. Lamun hirup hayang jadi satria ulah sagala diakup da urang mah teu boga aku. Pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, beunghar dibeungharkeun, jadi oge dijadikeun, naon nu disombongkeun. Heuh nya. Ayeuna ibu lamun deuk sombong, naon nu disombongkeun? Baheula ibu geulis, geuning eta datang kolot teu bisa nolak. Baheula urang orok eueuh hentuan seuri diciuman, matak lucu, nini dia puntu seuri da keueunget. Abah-abah baheula keur ngorang dar sukro drok-dok matak resep nu ngadenge heuh keur ngorang. Geus kolot ngadar sukro ngaduneng bal di jero sarapeung mah huntu katelog sukro keluar deuk naon nu disombongkeun gedong sigrong mobil mewah sawah lega teu kudu sombong-sombong teuing da disebut beunghar teh kudu miskin matak jelema beunghar anu sajati mah lain mikiran dunia tapi geus mikiran akhirat bersyukur ku hartana dimanfaatkeun ka saha ka si yatim jeung ka si miskin matak jaga di akhirat ditanya di mana harta dipake naon si miskin nago Gusti abdi saksina harta banana dimanfaatkeun ka jisim abdi ta eta nu beunghar sajati lain nu beunghar nagih BLT ongkoh beunghar gedong sigrong mobil mewah sawalega kana BLT hayang ahli geus eta ngaran-ngaran jelema beunghar mah lain kitu jeung jasa si miskin jasana badag aya nu maot panggeulana nyokot pacul nyeun kuburan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran tahlil 100 poe si miskin tara eureun matak lamun di dieu aya jelema beunghar tuluy sombong kali-kali mah nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan tu aya pasaran kitu geura asup ku sorangan ta aya boeh geura buntel ku sorangan nyata cenah urang nganteur ka kuburan mangga jam 8 peuting aclok-aclokan sorangan. Maka nu ngaran manusia ulah coba-coba goreng jeung batur tetep di kitu di kieu urang bakal butuh ku batur well keluar well bahasa silih dua sinir ai sinir masih siniran sim kuring ngarokok Marlboro Black heku ibu dibere jami kumaha siniranana daun sampo make saos daripada henteu nyawios cek tukang son aya ucing dina rantang cing kuring alungan sabatang kumaha cek nu hajat soloyong kapal udara ngarokok hoyong ngagalih tara di dia aya budak parawan di teuting nyaring di barang marojengja diputuskeun ku kabogohna kana dahar jadi suda kana sare jadi sudi kumaha sisiniranana sapatu butut lesot alina neng ulah camurutkeun bae cek ustad gantina sisiniran dua tilu silih sinir siloka ari silo mah silo lamun teu dibuka kolot baheula sok nyimpen sawen di luhureun pantok cirina harupat bawang beureum jeung jukut palias naon aya harupat ulah getas harupateun ngomong tong sakama-kama abong bibir ti dibengku abong letah teu tulangan tong pernah ngaledek batu kanu jangkung ulah nyebut taraje kurumu jelema montok ieu teh wah kata wadreum kitu insyaallah sih itu teh nyokot pager jebrode kana tarang urang jadi batur neungel urang teh lain kahayangna bongan bibir urang dieusian ku hinaanana ratu moal ngahukum raja moal deuk nyiksa nu ngahukum lintang ti pagawean diri urang masih tuh disebut teh harupa pajuskeun kana bawang beureum siksi ku ibu ceurik pan ibu cinta kunaon ibu peurih ucap tekad jeung lampah ulah coba-coba meurihan hate batur maka kapeurihna bakal napol ka awak urang matak tong sok ngabibirang batur bisi kawirang batur napol ka urang budak batur nu baungna ku urang diomongkeun hiji waktu mah budak urang leuwih edan batan budak batur kumaha si itu leboh mamam tutup ku jukut palias disebut palias deui maka kolot baheula sok nyieun sasajen ieu teh simbol sasajen teh artina sasajen saajen ai saajen teh antara urang jeung urang kudu bisa silih ajenan ngarah maju dina hirup buktina tina sasajen aya kembang lagi 7 rupa ai kembang alat sesengitan disebut siliwangi
silih sengitan jelema nu alus malayan silih bukakeun aib masing-masing nyebu 7 kembangna oge alat sesengitan media Bandungan ku ibu lauk paeh aya hargana 60.000 sakilo digoreng ngeunah jelema paeh teuleun di jalan irung nepi ka ditutupan sabab bau artina jelema teu berharga dibandingkeun jeung bangkena lauk matak berhargana jelema lain jasadna berhargana jelema mah tah eusi hatena ibu kulit hidung hayang glowing babari meuli ge skincare ngandaan ngeureun ke bakal kepanggih ai beungeut bodas ai punuk rengek geuleuh atuh da jeung dari jodohna kudu jeung udin mah jeung udin we ka jeung di glowing moal matak meunangkeun anak Jokowi atuh matak geus narima nu alus tadi cepak kade syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu merena saha nu mere nikmat Allah Ta'ala sanu dibere makhlukna matak ibu boga nikmat panon tong dipake popolotot da lain tugasna ceuli tong dundak dengdek kana gosip da lain tugasna ngalengkah tong kana salah da lain tugasna maka hate kudu nyacas bodas bersih lir ibarat kaca tak eta nu mulu kana alam kasalametan well gimana ieu ceramah asli nah itu pungeuk sararea meureun ngarti ting tunuh kata abalik we teh kira-kira tunuh silih sindir siloka aya naon atuh dina siloka bongkareun urang mata kolot baheula jujur kolot baheula sok nyeungeut menyan naon ieu menyan teh bahasa sastra Sunda dibawa kana bahasa menyat naon ieu menyat bahasa Sundana maju jangan ngerasa kala luhur ngarah menyat mana hirup teh ngarah maju hayang maju hirup toong we hasil menyan bodas jeung menyan mah alat sesengitan jadi lamun ibu jeung bapak hayang maju hirup bodas hate seperti bodas na hasil jeung urang kudu bisa silih sengitan antara urang jeung urang hirup pimajueun bener tah eta teh siloka silo lamun teu dibuka kaopat sastra mah urang Sunda nu bogana eta kalau dia mah ngomong ku Sunda teu ararayang kudu ke Indonesia teu arari ari urang cicing di kampung mikir gawir nulung kawing bapak jungkrang nulung kewang ngadidik budak wae ku Indonesia lamun balik awas jangan main sisi balong nanti digejebur pan teu balik awas jangan main sisi solokan palit keh gitu burumuy ka akhirna ti kota so ieu woi cucu kakek dicari-cari gok di dieu abeu teu balik akhirna jati kasilih ku junti budaya urang eueuh satakar kebek budaya batu dilegleg satakar kebek poe jumaah kades baheula seukeut li ibarat silet bahasana wayahna poe jumaah warga kudu jumsi sacongkrangna saaritna cobaan ayeuna geus leungit adat kitu kedah jumsi calengkeung teh panci tetangga jugwe nu meunang BLT wungkul kitu nya tuh sastra saha nu boga sastra urang Sunda matak dina padalangan aya bahasa sastra dina nyacasna kertas bodas kuring motretkeun karoteg ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajeun tulir gunung-gunung belah kieu liluh ieu matak timpu sakolebatna ingetan lalakon nu karanda apa padahal itu kita jam 11 tapi mustami nu sare Pak kamari mah di Banten ceramah nu bieu jug langsung mustami teh amin disangkana teh meureun waladolin sastra maka kudunya karena budaya kalimat seni naon ai seni nada naon ieu nada budaya naon ai budaya tradisi hanya tak mang macam rada anti karena budaya teh waduh da adan ge ngeuna teh make nada Allahu Akbar Allahu Akbar nada tuh cobaan adan leungit teu nada Allahu Akbar Allahu Akbar hayalah sholat ai silah dan ngajak gapleh gitu dangdut make nada seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu make nada ngantong pahili jeung ada
dangdut ya dangdut rumah irama bagian mana hilikeun jeung adan pica capekeun regdeg teh adan hayalah sholat hayalah sholat moal teh dicekek nu adan aja moal teh dianggap ajaran sesat nah pahili tugas ngaji alus make nada a'udzubillahi minasyaitonirrajim make nada alus ya Pak di urang Sunda buka sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran alus we ngantong pahili jeung Fatihah bapak ngimaman di tukang 60 pelatuk teh eta nada jiga Fatihah nada jiga sawer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha waladolin di tukang aya nu amin moal ngaran jujung kelan jelema isuk imam eta datang deui insyaallah digembok masjid lagi nah teh suruh di imaman kuno gelo gitu tah kunaon kitu pahili tugas mata kata teh orang Sunda nu boga disebut tong pahiri hiri tampian pagirang-girang pancura menang make nada di urang make jeung teu meunah pek we ibu geuning ngapalkeun sifat wajib Allah 20 ku nada wujud kidamba waqatul hawadisi wa yamuhu ada ilmu ayat sama oh gaya gaya demi Allah mustami jeung kuring teh latihan tapi hati lumayan ibu payu kana ngahirasa teh kunaon eta babari apal ku nyanyi geuning di Arab mah eueuh habur ada orang-orang Garut lain orang Arab moal bisa urang nurutan juga orang Arab tetap di Indonesia mah karena pupujian teh eta teh kahobi lah nadoman ternyata Mang Matara nutara jempe bibirna tong ngomongkeun osok anu osok tong kagoda ku nutara nyeun masjid teh butuh eusi lain kudu pasehat pupujian teh jeung tara karena naon ai pupujian dipasehakeun ai ngeusian arebung pan garelo nya dan biasanya aki-aki we nu pupujian Ali ngomat muslim wat kayu urang berjalan ma salat subuh ayat setengah genep maghrib pikeun kewajiban urang keur di dunya kanggo bakalan jaga di akhirat lumayan loh sauran hanya terjadi di Indonesia di Arab mau terjadi nah dari Arab mah ngong adan langsung komat jelema geus disiplin kabeh brengnya ke masjid coba diurang ngong adan langsung komat nu adan eta komat eta imam eta umum eta wiridan eta ngadoa eta nu balik nu kukulu nu si eta keneh mata metodologi orang NU cerdas nah mah jeung cerdas nyieun hiji metode ngabejaan ka muka umum yen masjid acan dimimitian deuk salat matak bareng doa lumayan di Arab adan pan dimodalan mik alus sistem alus di Arab matak adan dengeuna Allahu akbar Allahu akbar di Arab dari orang matupan aduh mik ngabeueuh bari perepet deuk adan teh ditiupan heula tarik teuing atuh adan teh ngabeueuh Allahu akbar komo bal bahaya la salah mah kuat jiga jelema nu sangsara hayyalah shalah lah atuh jelema nu teu ka masjid tah cenah mata ulah asup ka masjid ge nah dina ulah asup eta jelema jadi sangsara aduh alah kitu majarkeun tah mata hambur atuh Kang Sang
Saya ke masjid benerkeun eho dari ka imah teu pati apal aing geus benerkeun rek balik-balik udah salat kumaha akang we. Jadi di Indonesia pasti bakal terjadi beda. Wajar beda, wajar. Ustaz ge eueuh nu sarupa. Aya nu di udeng, aya nu di gamis, aya nu sorban, aya nu kopiah. Lo kuring juga jago online. Bae we urang. Tapi kan aya nu makna anu sarua, nu di udeng nyarita Islam, nu di kopiah ngomongkeun Islam, kuring ge demi Allah deuk ngomongkeun Islam. Nah, urang mah jeung kudu laju bajuna. Da baju sakadar cangkang bisa dibeli. Cantang tuh baju saragam hatena saragam, cantang tuh tiungna saragam hatena mah saragam. Matak nu kudu ku urang di saragaman lain bajuna tah eusi hate. Bapak ge ngareneng di masjid awakna mah ngareneng ari hatena mah walau wala. Mana bukti eta bubar di masjid ngomongkeun salat batur. Tadi mah cenah urang salat jeung utek-utekan berarti awak ngareneng hate mah keur noong kesini. Matak nu kudu ku urang disaragamkeun lain bajuna lain tiungna sok saragamkeun teh tah eusi hatena. Oh well. Ya. Bener Bang. Di urang maloba pisan metodologina, metodena. Mentakeun mun di Arab nerangkeun, mun di Arab nu ceramah nerangkeun surga jelema hayang. Nerangkeun neraka jelema ceuri. Coba di urang nu ceramah nerangkeun surga neraka jelema mantog. Hapan neraka surga kos pernah kaditu kitu. Mata kuring gigian teh hanya sebatas metode. Pikeun agama komo ieu geus peuting. Lamun lempeng teuing kumaha kesana? Teu rame pengajian teh kitu. Kuat jiga lalaju bodor sia mah. Mata tantangan zaman ayeuna keur para mubalig hesenan luar biasa. Da masyarakat teh geus aya kahayang. Mata tuturkeun kahayangna tong dicarek karesep. Keun. Bahasa lagi keun. Tah ieu nilai seni. Mata seni teh nada teh budaya teh tradisi. Kolot baheula mun ibu pangantenan make nada mau pagahanana. Bulung-bung jalan rahayu ngebat jalan nala rabi awor kedau ucap amal nyubadanan kewajiban tapi ina kudu sabanding ti lahir nepi ka batin. Nu keprokan duaan ur awur kembang malati ur awur kembang kasturi diawur-awur ka eman teu kuat ya nu ibu yang sini wae diawur-awur ka nyaah diawur-awur ka asih wur awur naon diawurkeun beas tah eta pabaganan dina ngawurkeun beas jadi tugas salah kita ngawur ka pamajikan ngawur lahir ku dunia ngawur batin ku agama. Hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoah. Magra masak tapasakeunana, magra nyangu tabiasna, magra dangdan ta alatna, mah di parfum yeuh parfumna. Jongjon ibu. Tah, jongjon eta teh disebut weh sakinah. Ari gelis hayang ai ngarakna teh dibere. Mah hayang gelis, kabung dituar. Mangga wedak salimpo haji. Ibatan gelis kalah tiga sarangsang bulan. Hayang gelis teh dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoa. Ai sare hayang jeung nu seungit ai dimandian ku sabun ganu. Atuh puguh sare teh asa jeung domba Garut. Lain salah ibu, salah salahi. De mana pepatahna ngawurkeun beas. Tugas salaki ngawur ka pamajikan, ngawur lahir ku dunya, ngawur batin ku agama. Maka agama ge kudu diperhatikeun. Apan hayang boga budak soleh berarti inung bapana nu kudu soleh heula. Subuh-subuh mun pamajikan can gugah sium keningna. Engke wayananya subuh. Nah, mah jeung kudu sun kening kapan bray salah kita muka aya naon bapana tos waktosna netepan subuh entong dileg-leg kabeh ku sare.
lamun maneh henteu salat kuring nu kudu tanggung jawab, lamun buuk maneh katempo kuring nu kudu tanggung jawab, lamun maneh teu sedekah kuring anu dorakana. Mamah teh tanya ka bapak wayahna agama mah perhatikeun ngajina seperti kieu, wuduna seperti kieu, tak kudu kitu lah laki teh. Tapi ibu udah kagok kadang geus kolot deh. Cobaan ke subuh ku bapak cium kening pamajikan. Kumaha cek ibu? So ustad maneh mah. Kacau aing mah. Rek dicontohan kalau nyebut so ustad. Terus bere contoh anu hade. Sabab prosesna urang teh boga kahaya. Mun jelema gering init ka dokter hayang naon ibu? Hayang cager. Lamun tukang dagang hayang naon? Hayang untung. Mun tukang tani hayang naon? Hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Nu baleg ibu. Bener itu hayang ilmu. Oke. Cek ibu. Ilmu nyium nyawa. Itu hararayang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Gerataros ka Pakades da abdi ge saya da abdi ge yakin. Pakades teh seorang ulama. Benten tina bahasa lagi katoong jeung katempo anjeunna papak jeung papak ilmu beda jeung urang carang kong bongkrang deui. Tanyakeun ka pa ngarosa Pakades kitu naon tugasna ilmu. Maka jawabanna al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan, urang baroga ilmu geus jadi oncor keur hirup urang acan. Kabeh ge arapal ilmu sedekah geuning pardi. Kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning harees. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea. Nah, atuh ustad ge subur keur wae. Kabeh ge arapal ilmu ibu teh kudu hormat ka salaki tapi naha duit leutik masuk jamotrot wae. Berarti ilmu teh can jadi cahaya. Boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge jawab ku bapak can bisa aja. Well. Kurang semangat nyebut well geus penting waduh. Well. Well. Nya paingan atuh batur geleuheun rujiteun cuaeun ngewaeun kana omongan urang. Da urang mah bisa jadi ilmu teh karekna bibir can katempo dina gawe. Padahal anu ku Allah dianti-anti nu dikanyar ku Gusti Allah lain bibirna tapi tah gawe. Lamun lamai bisa nyebutkeun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, mana gawena? Subhanallah maha suci Gusti Allah, naon gawena? Bersihan hate. Ulah aya luar di alusan, aya jero rumet, kadongdong ngaranna. Matak disebut lagi hantang, hantung, hantigong, hantiweli. Orang Sunda teu boga. Hantang halus kulit goreng pejit. Mun dina bumbuhan kalajar beurit eceuh beureum pikabeuteun keros dituang, racun rada kalau teh. Tah kadang-kadang sifat jelema teh kitu, alus tata, alus bahasa si horeng tukang tipu. Saha eta teuing teh nyaho. Ngan kitu geuning bapak-bapak, ibu-ibu coblos abdi. Lamun abdi jadi insyaallah waradul wungkul ta eta kalajar beurit teh ku. Atuh. Ya benernya. Keros teh geus jadi racun geuning manehna mah berang dahar di restoran urang memikiran beas mahal kok ngembul tina hulu. Tong sok kitu atuh hei para pejabat. Lainnya cedok wae na kursi turun ka rakyat. Nah, apan bepengok pejabat teh jaradina adalah ku rakyat. Mata klien urang nu kudu hormat ka pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat. Nah, apan maranehanana jadi teh lantaran dicoblos ku leungeun-leungeun rakyat. Menjadi ustad kiai ajengan ge tong legek teuing, jadi ustad jadi kiai tong papoloto teuing. Nana gerhana bisa ngomong hareupeun ibu lantaran aya ibu jeung bapak leungit ibu, na kudu ngomong jeung temok gitu. Matak nu ngaran jadi ajengan jeung ustad wayahna hargaan batur. Ulah ngarep-ngarep kurang dihargaan batur. Sabab can meujeuh disebut al-mukarram, can meujeuh disebut kiai, can meujeuh disebut ustad jeung santri, acan meujeuh lain makom kuring. Matak hampura calana biasa, baju biasa, ngomong biasa. Sabab kuring rumasa nana gerhana manusia biasa, lain manusia luar biasa. Asli tuh jalmi-jalmi luar biasa. Habib Rizik, Habib Bahar, jalmi luar biasa, waranian lalu dengan. Lamun di Sumedang aya Abuya Muhyiddin, anjeunna luar biasa. Mun di Garut aya Kiai Haji Jujun Junaidi, anjeunna luar biasa. Ah, nana gerhana mah kieu we. Jalmi biasa. Maka disebut ustad kiai ajengan teh da muringkak bulu punu.
da sieun teu akur jeung pagawean. Ustad nana gerhana aduh. Kalau disebut al-mukarramah wirang. Al-mukarram nana gerhana. Urang juga sadar disebut al-mukarram ku batur salat subuh ge sok kaburangan. Disebut ustad kiai ajengan pan disebutkeun dina agama warasatul anbiya, pewaris para nabi teh adalah ulama. Cing urang geus ngawariskeun naon Nabi Muhammad ka urang geuning teu kapigawe. Nabi ngawariskeun unggal peuting tahajud baru sampean ledang tahajud. Geuning ustad baru sampean lain tahajud kadon kalingsir. Nabi ngawariskeun kudu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Itulah Nabi ngawariskeun ka umatna bager hirup. Di mana aya jelema nu geus bager nepi ka dinya? Beah, teu percaya demi Allah. Tah kuring boga jam pentah ku ibu Pak Ustad kitu eta jam kuat sae dibikeun moal. Tah ibu teh sungudon. Nah, pangaosanna kalah kana mahan dosa leuwih hade baralik syukur mah. Nabi manaon perkara anu dipenta dibikeun harita keneh. Nana gerhana can nepi makom kadinya mata can pantes disebut kiai ajengan karek bisa ngomongna can tangtu dina pagaweanana. Bener ibu? Mata hirup teu kudu legeg-legeg teuing biasa. Kalau mana biasana bener salah osok daek kedul osok alus goreng ge osok mana jelema anu bener seumur-umur demoal aya leres sepuh jelema cicing lagi di kendang ke tengah-tengah katuhu aya malaikat maka kenca aya setan tah jelema mah di tengah kadang-kadang jadi malaikat kadang-kadang jadi setan keur jadi malaikat geuning salaki ibu aduh moal aya deui istri nu panggelisna bojo aa keur jadi malaikat bu keur aya pangabutuh keur jadi setan madalin kitu bawa dua ya atau bagong tuh nya sekurang aja kan untung ibu pinter aduh nyebut bagong berarti sepepeting aing hees jeung jaluna hayo sia lo teh anak jauh nanya kan mamah bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk kuda anak bagujang sesegrok sararea matak jelema mah ayana teh di tengah-tengah condong teuing kana kasalahan maka katempo sifat setana kudu condong karena sifat bener maka katoong sifat pangeran sifat Allah mata bahasana leungitkeun dirina hadirkeun Allahna da ieu ge pengajian cantang tuh atuh jeung Allah cantang tuh bawa bubar ti dia ngomongkeun urang teu nya bawa bubar ti dia ngomongkeun hajat teu apa heuh teu heupan boa justru ibu nu sodon ka abdi apa jeung lagi boa nari ibu teh ada ngaran boa mah boa bener boa salah pi jadieun atau pi teu jadieun berarti ibu nu seudeun mah ka urang kan bahasana ge boa ai boa mah boa bener boa salah nu pastieuna boa edan ieu pangajian nah bareng jeung Allah wallahu a'lam lamun bener ibu pangaosan ieu bareng jeung Allah kudu aya robah sifat hirup poe isuk nu goreng kasalaki geuwat tangkeup aya salaki teh kunaon mana jadi lebay balik pangaosan ngartos pisan ceramah nana gerhana abdi teh kadang nyungkeun dihapunten ka aya hapunten nyayahnya tah eta ladangna mun balik pengajian ti dieu anggar papolotot hohoak sesentak haben pengajian eueuh teu ratna leungit kabarokahan dina hirupna weh aduh sabab barokahna ilmu ku pagawean barokahna umur ku manfaat barokahna jabatan loba rakyat nu kabantu keurna nahaon jadi jabatan boga sedengkeun rakyat lapar teu kabantuan rakyat miskin teu kabelaan budak yatim teu kasakolakeun mending sakalian leungit kabarokahanna nyao ari heueuh berkahna ilmu ku amalna berkah umur ku manfaatna berkah jabatan ku loba rakyat nu kabelaanana bener bu? Bener so orang tanya disitu percaya al barokatu huwa ziyadatul khair nu disebut barokah teh nambahna kahadean mun pengajian ieu hade maka kudu isuk katempo nambahan ieu kahadean minimal ku amalna hadir ka dieu teh alus tapi kudu bareng jeung hate nu alus ngarah akhlak bubar ti dieu aralus maca Quran adalah alus kudu bareng jeung hate nu alus maka beres maca Quran bakal katempo akhlak nu alus ngaji Quran alus hate kotor beres maca Quran so aing asa pangquranan
Pangalusan ieu alus bareng jeung hate nu alus maka bakal katempo kealusan budi parangina. Jadi sumberna adalah hatena. Kolbu bener Pak. Al kolbun malikun, hate adalah raja. Nyeri diri lamun batur ngeclok ka urang teu kabantuan. Sedih panon murag cai panona lamun aya budak nu yatim teu katulungan. Nyeri dada ibu lamun batur aya pangabutuh ku urang teu katulungan. Geus nepi makom urang kadinya. Tah lamun acan tong nyarekan teuing batur carekan mah awak bapak masing-masing. Kenaon mungkin nyarekan batur ka riweuh-riweuh. Sabab manusia mah boga jimat naon panon. Panon ieu lain panon batin. Aiku panon ieu mah loba penyakit panonnya belek gitu. Ngucur teuing saha gitu. Panon ieu mah penyakit lagi dua, hiji nunutan, kedua sare. Jelema nunutan mawa duit 111.000 roti asupkeun 1.000 aya teh nunutan angka hiji katempo, angka 0 teu katempo. Koropak datang-datakan geblus 100.000 sigeung ku DKM hadi cenah mari infak aing. Teu sadar juga aing sidik nu lapur teh 100. Datang ka imah pamajikan nagih, Pak mana keur beas ngahuleng harita keneh. Nah nya 11.000. Astagfirullahaladzim, kunaon bapak istighfar, wah mah cilaka, sodakoh dianggap cilaka sih. Kunaon bapak kalau pasan jurik tuh jurik di bawah. Kunaon sok ngomong kamma, bapak tarik ngasupkeun nu 1.000, ayeuna bapak nurutan ngadun geblus nu 100, ceret teh pamajikan, ceuk aing ge eureun ka masjid teh. Kalah sarwana nurutan. Kejelik turun ti imah leos ka masjid digeroan ku salaki, mah ka mana? Ka masjid. Deuk naon? Ngabongkar koropak. Narunutan jelema. Naik deui kana sare, datang poe Jumaah geblus ka masjid kerek-kerek, batur ngahotib sare, batur ngadoa sare, batur dan sare, bubar ti masjid si eta nu bakal geunyeuleuh ngomongkeun masjid. Teu hayang cenah Jumaahan di Garut. Nah, beh ustaz ge sarsat kitu. Sing teh sieu gagabah ka dulur urang nyebut sesat. Oh cenah teu sesat kumaha Jumaahan khotib khutbah wiridan acan poek masjid lagi. Taroskeun ka Pak Kades teh bener Jumaahan di dia khotib khutbah majarkeun teu poek ceuk saha cenah jang ceuk si itu tong dianggap nah molor ti barang datang. Maksud kuring sare lain sare panon lahir tapi kade sare panon batin. Jelema nu sare panon batinna beuntak kana kalakuan batur wawuh kana goreng patutan batur akrab jeung kateu balegan batur tapi si eta poho teu apal kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga dirina muncul sombong lamun amal asa aing pang amalna lamun alus asa aing pang alusna lamun bener asa aing pang benerna lamun daek asa aing pang daekna ta eta disebut gaplah capek gawe teu kapake bongan beak ku kasombonganana. Weh aduh karaos lur keheul atuh da mada kuncina kosong hate sing kosong hate jelema nu kosong mah bakal sanggup dicician gitu. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu hampura geus moal bisa dicician lantaran dirina geus ngarasa sombong ku kailmuanan. Padahal jelema nu kosong mah budak pasea sajam tungguan 5 menit pakaleng-kaleng ilmu nu kitu ilmu. Nah hari indung 7 tahun pabeleng-beleng keneh dah nyalur tuh pan aneh hirup jelema ilmu tuh lol aya hayam ilmu naon hayam nu teu manfaat kabehan lagi manfaat nogna sumber vitamin dagingna sumber gizi buluna jadi kok tikotokna adu tulangna seblak tulang tina hayam naon nu teu manfaat tapi bawa kana awak bapak bawa kana awak kuring naon manfaatna ceuk kuring ge teri aya hargaan tapi bangke ibu moal aya nu ngahargaan eueuh deui iwati harga jelema tah eusi hatena mata kade eusi hate teh ulah pakusut geuleuh kaing heuh nya sedih tuh eusi hate nu naon ge Pak. Lamun jelema eusi hatena kotor tah hampura moal bisa lalajo ka alusan batu. Daun teu bisa munian dunya tapi daun apal kana panon maka dunya moal katempok. Lamun hate jelema bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur tapi lamun hate kotor cadu kudu bisa nempo ka alusan batu. Beuki batur alus beuki rujit urang neuleuna tinggal balik kana hate nu sabenerna. Ieu hajat alus bakal aya nu ngomongkeun nyanyi hajat kitu. Saha eta jelema nu teu kebedaga hajat.
Saalus-alus na Bapak Kades cek rakyatna alus tapi hareupeun jelema nu ngewa keukeuh ya sok kapake teuing kunaon ye hati si eta mata hirup tong sok kaladenan jelema nu borok hate tuh lalajuan buah buruk nu buruk teu kudu dipetik nu buruk teu kudu diala nu buruk teu kudu ditaekan nu buruk meragrag sorangan ibu dihina diledek dicaci dimaki tong dilawan engke ge eureun ya bener ya kenean teh ku waktu ge jempe si eta ternyata situ mah anggar ngecebrek ngomong wae tenang kayak jempe di mana geus jadi huntu di si ibu rada dendam kunaon teu ngomongkeun urang aduh alah tinggal kieu lebok gitu bisa aya dendam saeutik ternyata teu eureun keneh sia eta ngomongkeun urang teh geus cager ge nyeri huntu engke ge eureun sing sabar we tah Allah ngaganjar ka ieu teh ku sabarna dihina batur cicing sabar we tah engke Pak balitungan di mana bakal eureun saya ngomongkeun urang lamun teu eureun ku nyeri huntu teu eureun ku barusuh maka engke bakal eureun di mana geus modar geus ruku padung rapku lemah katur bantana beureum maka Allah nyiptakeun umur kana awak ibu teh eueuh deui supaya manusia ngomean kana awakna deuk nepi ka iraha manusia nyieun ka gorengan rek nepi ka dibawa ka alam akhirat bener kita digoreng wayahna bisi ibu goreng patut kanu jadi dulur ungah hampura gitu emak baheula sok ngomongkeun maneh nganyeri maneh ayeuna mah sadar ku ceramah teuting nana gerhana geuning emak teh salat ditolak zakat ditolak lamun aya dulur nyeri hate ku bibir emak hampuranya emak ta eta nu alus komo ka indung bapak ah teuing ye aya nu kitu-kitu nih antepesan si eta ka imah urang gitu geus heula nepi ka dieu hadirin kaum muslimin tah jadi kahayang teh geuning gumantungna teh hate nah ibu hayang beunghar siapkeun wadahna naon wadahna hate kotor siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah keur mah hirup sangsara tapi ka batur geuleuhan batur beunghar deh nyegik kitu batur beunghar deh nuyul kitu tah hampura Pak Allah mau nitipkeun harta ka jelema nu kotor hate naha keur sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu adigung ku kakayaan kumaha Pak betul waduh menang mikir Pak itu pasti betul lah boga harta teh kuat diedeng-edeng rujit ieu teh kan kadang teh 30 kilogram hargana teh geuning 1.400.000 nya timpah cek tetangga saha nu nanya aduh genokna teh Pak wirangna beak tikar pingol ti dieu nepi ka dieu nyampur pengajian gigi beuih gigi nu setruk hayu ngaos aing mun ka aral nu kitu da gedong sigrong mobil mewah sawah lega tetep maot mah sarua gedong sigrong tetep balik nama kanu nyereng kedong sawah lega dikubur mah di sawah batur mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran pamajikan gelis keukeuh Pak hampura sagelis-gelis pamajikan bapak maot moal milu sugan ayah di dieu mah nya ah kasalaki abadi geuning langgeng wadul wungkul deh sugan salaki maot bapak ari abdi bade jeung usaha ngiring we abdi lamun urang tukang ngurepkeun dijajak ku aing babongkol jurit mah megandeng ka ditu insyaallah geus acup ka jero moderat kaluhur deui naik moal teh nyabok mah ka urang ledeg milu cenah teh tungguan geus natus aduh nu bade ngiring ka suami maot geus natus begerna ge jiga angkot eueuh penumpang buuk di beureman deui aduh panon disipat deui bulu panon disambung deui cing teh eta nu rek ngiring ka akhirat maka tidak ada yang namanya cinta sejati waduh cinta mau membuat kita bolohok geuning barudak ayeuna loba korban cinta geus reuneuh kakara mikir maneh mah keseruan jeung indungna di alhamdulillah pun anak menuju ameng ka Pangandaran 2 minggu jeung kabogona reuneuh lain alhamdulillah sing atuh nu pika da ayeuna teh ibu barudak urang teh keur digoda mata Quran geus ditinggalkeun masjid geus ditinggalkeun kitab Safinah Jurumiyah Sulam Taufik Tijan, Mantek, Maani, Bayan, jeung segala rupa geus ditaringgalkeun ku budak ayeuna teh matak pasantren Gerapinuhan ngarah kembali ke laptop jiga baheula. Geus ngagugulung HP we budak leutik digoda ku permainan online. Pemuda digoda ku judi online. Inungna ge sarua digoda ku pinjaman online.
bener teman mata musuh nu sebenarnya eta tak bobok eta HP geuleuh segala rupa di update OTW teh hejud ngaruji teh dahar-dahar dipoto alhamdulillah lieur ah santunan ka fakir miskin jepret foto jeung yatim miskin aduh alhamdulillah barang teh santunan di mana ikhlas nanya hirup tening tuh matak mengeus ayeuna mah jati kasih ligujun teh heueuh ampun ibu ah matak tanpa ayeuna pesantren tanpa ayeuna guru ngaji teuing kumaha balukarna ieu alam dunia di masa nu bakal datang sabab urang teh keur digoda tuluyan breng Bang Emo da ayeuna Bang Emo teh salah-salah teuing rakyat nu salah hiji ustadna dua kadesna tilu kadusna opat RT na kalimat jamaah pangaosanana da cacak-cacak lamun ngalarti kana bab zakat jeung sedekah teu mungkin Bang Emo bakal terjadi pangabutuh si miskin bakal kabantu cek kades kuring lah mere 200 cek ustad kuring 200 cek jamaah kuring 1 juta hijikeun gundukeun tina sadesa aya rakyat anu miskin bakal kabantu si yatim bakal kabela kusabab urang mah teu kitu akhirna breng budak duaan bawa motor Beat bageurna bebeakan tinggal ngariung limaan bikeun kakak jeung KTP tuluy nangtung aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan teu kabayar hiji maka nu opat tanggung renteng nah cepnana apal pernah nginjem ka si eta ternyata nu salah teh lain rakyat teuing urang nu jelema nu ngarti tapi henteu jeung brokna cacak-cacak lamun ustad ngarti zakat infak kadiekeun RW RT tah kuring zakatna cek kades tah kuring zakatna cek RT ke kuring cek jamaah pengajian anu hadir aya 500 jelema tong gede 10.000 tina hiji kali 500 geus 5 juta esuk insyaallah bikeun ka fakir bikeun ka miskin si miskin bisa nyakolakeun budak si yatim bisa sakola inilah ladang hirup nu sebenarnya geuning urang teu kitu mata tong coba-coba sosentak jeung hohoa ka batur ilmu urang teh ku awak urang geus ditolak lur heuh aing mah atuh yang dan wel-welan kitu keneh bener nya geuning ayeuna di jalan loba pisan pelacuran bah nyaho urang rok parono kaluhur yukensi duh gareulis ibu eueuh di dieu mah tah rok pono kaluhur yukensi geuning aramis budininya mun kuring datang teh om check in om cing teh moal ah abdi mah ustad aduh nya cenah ustad nana nu TikTok selfie atuh om sudi cing teh ah rok pono kudu selfie jeung urang kumaha mun viral deui horoream atuh cenah abdi teh ngepen pisan ka ustad nana teh cing teh gampang hayang dipotong ke urang neangan baligo partai urang neangan baligo partai ngajian rokna kaluhur aya baligo nu sabulangna pakekeun kumaha cenah tiungna kae cenah urang neangan warung aya taplak meja pakekeun sok sini eudeuh dipoto ayeuna cing teh sabaraha teh hargana abdi teh cenah 1,5 juta mun ti jam 8 ka jam 10 kumaha cing teh ari ieu boga ngan 100 salawe kumaha tos netepan subuh we cing teh di mana eta 1,5 juta di hotel di penginapan cing dari ieu 1,100 juta salawe di mana di kebun buncis aya saung belah kulon da seueur teh payu-payu oh ya atuh cing teh 100 salawe nyayu atuh cenah ka urang ka kebun buncis gitu aya saung 3 meter pasagi diuk ke didinya cicing ibu lah ka sudon ka mana ending akhir tah cing teh duit mere ngan kieu cing teh da moal aya sagala rupa ge teu hayang ngan ukur hayang nanya kunaon bet gawe di nu kieu nyuruh cai panonna ngahuleng dirina duit dipangpengkeun deui kana leungeun kuring artinya si eta lain butuh teuing duit tapi boga beban anu gede untuk bisa dipecahkeun nu salah teh ternyata lain budak eta nu digawe jadi pelacur palain nu salah mah urang kabeh cacak-cacak lamun umat Islam nyaraho zakat jeung sedekah kajamin hirupna moal mungkin terjadi hal eta mata tong janji neraka euy arau atuh da
cinta tuh nambet gawe di nuki puterkan pertanyaan anak cinta gaduh ibu Rama teu aya berarti yatim piatu cinta boga salaki kabur saya dina HP abdi aya foto nanti Pak Kades salaki nanti kumis nanti rada ipis di tempuan paling di dia dah jika itu gini oi kunaon cinta kaburna aduh kambareun geus teu bogoheun we kaji sim abdi cing teu beresan ka KUA henteu jadi neng teh janda bodong atuh nikah deui babari kawin deui mangan anak teu asup kakak hariwang abdi teh oh nyaah ka anak nepi ka hese deui kawin Pak atuh cing teh nikah sirih we nikah sirih agama ngameunangkeun tapi negara teu ngameunangkeun bingung matak di bisa lalaki anu geus rumah tangga tuluy kabur balik deui kitu beresan heula gitu karunya teh anak seberiji dua berarti randa anak dua bari yatim piatu wah tiranya kumaha pertanyaan kuring atuh cing teh neng ari kitu mah di ditu aya kades aya cing teh oh sok barang mereka neng pan sidik neng yatim piatu uningaeun da aya database-na di desa ge dipangpang abdi yatim piatu osok cing teh barang bere hapuntennya ieu maleun ngaluluhuranan jawaban si eta kieu ye nih can teu cara keur kampanye jeung nu hareueuh geus jadi mah wadul hampura lain cek urang kades cek si itu urang oge da cing teh aya di ditu ustad aya nusok ceramah nya oh sok barang mereka neng pan sidik neng yang di piatu nah ustad ge saruana ukur ngadaralil wungkul mere maka cadunakeun urang ge demi Allah asa kasiliran waduh cing teh oh ieu jelema kuat kieu-kieu teuy teuas Pak cing teh aya jamaah pangaosan di ditu seueur malam Jumaah rutinan sholawatan malam Minggu marhabaan duluikeun yasinan cinta oh sok barang mereka neng pan apaleun yatim piatu nah arang ngaosan ge ukur pagining-gining baju pa alus-alus tiung waraduh kungkul hampura bu lain cek urang cek si itu ternyata manehna gawe dinu kitu teh lantaran urang salaku umat Islam nu teu bisa malire kana kasusahna bener ya teu salah-salah teuing nyaah cinta atuh cinta neng teh sakola boga ijazah gaduh atuh nah cing teh lain pake ka pabrik bah ka pabrik ayeuna teh nyogok mah hese asup bener teh ibu hampura lain cek urang cek si itu urang kalah kawe cenah di luhur mau ngomongkeun deuk muka lapangan kerja deuk lupa lapangan kerja waduh kungkul kalah ngamok si eta cing teh entong adat ka urang neng cing teh eureun atuh neng teh gawe dinu kieu mangga cenah abdi riren abdi apal dalilna wala takrobujina gebog Pak nah mah geuning gebog zaman kieu bondon bisa ngadalil gini cinta geuning eta neng tiasa ngadalil wala takrobujina tiasa da siang mah abdi ngaos ngan wengi we abdi kieu teh dipikir-pikir buah jamaah bapak wala takrobujina cinta neng teh apa atuh cinta arek eureun mangga cenah abdi riren naon cinta syaratna tikah abdi kuA beuki hoream monya urang kudu kawin jeung si eta hoream pabili bade sok matak teu salah-salah teuing kunaon jadi loba anu ngadukung karena perkara salah termasuk urang oge ku sabab urang loba nahan harta ibu pedit pejabat kumet kuring sarua akhirna loba jelema nu teu katulungan budak dua engkap-engapan sakola kudu butuh biaya gawe teu boga sawah beak dijualan teu kumaha akhirna nu kitu nu dipilihna bener maka sok di desa ieu silih talingakeun silih perhatikeun ulah nepi ka terjadi hal-hal seperti kitu well iya Ibu Rama boga budak pan boga budak teh cita-cita aja naon cita-citana hayang boga budak soleh bener teh Ibu ari kahayang teh butuh jawaban gede kahayang teh dijawab itu ngawadul ayo ongkoh hirup hayang bahagia eka salaki dicakar mau jadi bahagia maka lamun ibu boga kahayang hayang boga budak soleh eueuh deui tungtutan diri mah teu aya deui bari ieu budak teh dikandung kudu ngaran indung 8 bulan milahna sebulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubrak nangkuban suksieun bitu nyangigir suksieun bahe nangkarak sirikan eungap kitu tah lalakon ibu teh teu eungap kumaha atuh budak karek ke 4 bulan babengok bapak geus ena lalangit menerkeun kenteng
borosot budak kadunya uyang getih raga papisa jeung nyawa maot pinggaranna lo bakal jadian inungna maot budakna salamat ridho we kolot mah melaan saha tah melaan anak dan ka nyawa ditandonkeun hese keluar digunting ku dokter krak. Tuh ibu mah bibiri gini kan bapak mah nu bibiri gini datang ngarasakeun ibu mah digunting pan krak ditaranjangan segledek kieu kesang teh jerak-jerak saking kuripuhna ngalahirkeun eta anak gunting geus digunting teh pan dikaput deui berarti aya dua peristiwa Pak kunaon digunting ngelaan anak supaya keluar kunaon dikaput ngelaan salaki bisi protes udah kalau pasang juri itulah kenyataan ibu-ibu dua jalma nu dibelaan anak jeung salakina bari ibu teh disiksa bari ngaret atuh ibu ka tukang kadenge gitu sok patuangan ibu keur parawan alusna beak ti karep matak ti kujung sur kutu ti jali ke simet ti soledat cak-cak coba geus boga budak borora acak-cak ti soledat cicing we cak-cak oge nah apan beuteungna gegerenetan disebut cing kayo melaan saha ibu kigituan jujur nu dibelaan adalah anak bener nyaho udah cobaan bapak raheut tong dibius kaput ku dokter udah mau dijejak dokter ge tapi ibu mah pan dibius na ge ngan sakadar sapotong ti dieu nepi ka handap nu dibius ieu mah culang cileuk keur digunting nempo keur dikaput nempo nu ngalahirkeun mah kitu ibu nah hanana gerahana apa noong nu ngajuru we atuh nepi ka hese-hese teuing lalakon ibu merjuangkeun nu ngaran anak tapi nyeri na ibu ngalahirkeun hampura ibu mah bohong gede ibu nyeri ngalahirkeun teh nya gadus beriji budak 7 ongkoh nyeri gablek 7 coba bapak disunatan nyeri perih jang hoyong 2 kali mungan ibu nah hajin teh mung 2 kali atuh cenah eueuh modal halo ya Allah tuh mataku Allah dihargaan umaha indung kakara bapak indung kakara bapak indung anu loba berkorban ke anak nyaho karena perasaan anak ibunya budak ngagoler wae mung keluar ge diukigireun nyai sok balata ka emak aya naon maneh bangun aya nu pikiran beletuk budak ngomong ma sapat abdi pengara penak jeung nana gerhana abdi teh katari ka pati-pati ka pedang asmaragama lamun ceuk urang Korea abdi teh keur sarangeo lamun ceuk urang Indonesia abdi keur jatuh cinta lamun ceuk urang Sunda keur neuneun kadeudeuh nu kanyaah lamun ceuk urang buhun abdi teh keur neuneun rasa dina dada kumaha ceuk ibu geus nyai urang penta nomor HP-na ka Pak Kades urang susul ka Cimaung kumaha rek dijodohkeun jeung maneh teu sudi gak mau aku dijodoh-jodohin tapi ibu bakal aya ikhtiar melaan kahayang anak bener tuh bu ngahulang deui budak teh kunaon nyai bangun ngahulang wae jiga aya beban pikiran nu dipikiran mama abdi teh aya kahayang hayang naon hayang kiri lang kolot ngahulang wajar meneng wajar meneng mapak bayaya kenalara ya kena lara demi Allah nuker nunutan diberi eta wes tah eta teh metode ngarah ibu teh nunutan pandai kitu mah nunutan udah keaw mapak baya kena lara mapak baya bayu kena lara balangsa nu dipapag pika bungaheun nalika anak nyebutkeun hayang kawin nalangsa kana sirah nya bener ibu perjuangan saya eta kolot budak disunatan pira kadar disunatan tinggal ini teh ka dokter 1,5 juta kulaser nama kejeng kudu aya nu kieu bakejeng aya dangdutan bakejeng aya pencaksilat bakejeng aya bajidor nyusah-nyusah diri teh
Nah ada hukum di sunatan matanya kapak kades ibarat sarua jeung ngadudutan bulu kelek ibu mata kema abdi ulemnya di neraka ngadudut bulu kelek gitu acara naon mang pasang baligo pan biasana dina baligo teh di neraka khitan pun anak penceramah nana gerhana gitu tangge mah di neraka ngadudut bulu kelek penceramah nana gerhana insyaallah cek batur rada garelo jelema teh padahal hukum di hitam teh sarua jeung ngadudutan bulu kelek. Nah itu dihajatkan hajat lah lain jalan tepulu kelek teh hangsir nih lebih kau sare jeung salah itu mau dongpok bulu kelek paranjang atau puguh we ka tebaku kipas angin deh gitu mane maralas hayang boga budak soleh digugu ka hayang budak digugu jang nu ceramah nadek saha nana gerhana ditelepon kuring datang melaan saha melaan anak jangan yang hiburan pencasilat ditelepon tukang pencak dredeg pencasilat jangan yang naon bajidor ditelepon tukang bajidor datang melaan anak nepika beak tengkak nungaran kolot melaan anak pertanyaan anak apakah loba anak anu beak tengkak melaan kolot indung hiji miara budak 7 nu 7 kapiara tapi cantang tuh budak 7 miara indung hiji cantang tuh ayah sejarahnya mata paingan sholat ditolak zakat ditolak ibadah ditolak haji ditolak sapanjang indung bapak jadi hate ku bibir jeung tingkah laku ngaran anak kahanap henteu akaran kaluhur henteu sirungan hirup teu neut paeh teu hos kunaon sababna jadi kembang teu jadi pentil-pentil acan murag lantaran aya doraka kanu jadi indung bapak hampura pak kontan ku Allah lain akhirat dunya bakal dibikeun doraka ka kolot mah boro-boro akhirat dunya di kontanan deui geus nu datang teh jelema baradegong ulah waka kasihkeun mun san ngarti ieu teh baradegong mata kulang ulah nyebutkeun badegong ka batur teh urang ge boga sifat badegong di mana kabadegongan urang ibu ngalaman genep tahun 7 tahun pan badegong nyai pang mencetankeun sirah majangar kumaha jawaban ibu harita ka kolot nya badegongnya nyai pang mencakankeun pingping macarangkeul kumaha jawaban ibu harita ka kolot ayeuna kolot geus eueuh geus maot ngaranna ibu geus kolot boga anak nyai pang mencetankeun sirah majangar kumaha jawaban budak ibu enak ka ibu lebok kontan eta ku Allah dibayar kontan bener iset beger tah ngajengkelkeun pisan iset beger bebengok beger indung nama beak dengkak melaan budak hayang kuliahna ai geus jadi sarjana nu gigir teh lain indung bapana kabogohna jepret foto masang status terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol ya amit-amit ujung bobogohan menemani aku dari nol sedih bobogohan mangariweuhkeun kamu udah makan belum ngirim biasa ke cadu sia tah jetot teh jong kamu sakit meni aing hayang nanya ku naon teh sampe tempat teh cek kabogohna iya aku sakit hayang nampiling ku senal capit init-initan mau motor butut mogok dorong kuduaan coba indungna tadi bantuan nutu-nutu acan nyeuseun acan kitu pagawean dorong motor kuduaan cur hujan majarkeun iindiaan coba geus kolot kieu motor butut didorong kuduan kaca dunakeun turun ibu tina motor dijejak motor ganti cek aing oge jadi cinta itu adalah kamuflase milingan beungeut ku samun ulah ngelehkeun cinta indung bapak pedah geus hadir nu ngaran jalu keneh tanggal 22 diperingati hari ibu cepret foto jeung indungna sayang nane aing mah wadah cadu maneh mah teh budak saha teh ibu kitu teh besok teh budak ibu udah kumah indung nadi kata mata budak nu soleh teh adalah entong loba teuing budak soleh teh budak nu surti ngarti karena kahayang indung bapakna mun ceuk indung nyai mana teh kudu soleh tah guat soleh surga dibikeun ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho indung bapak murka Allah gumantung murkana indung bapak mata kuring meminta doa teh Pak Kades sapunten tara minta doa ti batur abdi ka indung we tadi ge cinta mah doakeun abdi teh ka mana cenah maneh jang cinta rek ka Garut pangaosan cenah kok mah didoakeun sing hasil tah ayeuna teh insyaallah Pak dus-dus wae mah hasil kumaha tuh lamun teu mere nu hajat tah lain doa indung urang teu diijabah nu puguh nu hajat teh teu persiapan
cing teh mah hoyong dikintu naon mah ku abdi tong cenah maneh teh bakal balik peuting Indomaret tutup Alfamart tutup ngan lamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot teh sadiberena kudu hajat we cing arek maranginang komo we ti karut maranginang lagi moal teu galede cing arek cau ti karut moal teu baradag tapunten nu leutik mah tong diasupkeun cing arek wajib mah isuk di dahar lagi jam 11 berang suruput jeung cai ente mangkana geus diomongkeun lamun eueuh diomong cinta arek mah sate mawa we 20 mah gitu cinta arek mah bolu mawa we dek sapasi rek setengah hiji rek nu buleut rek nu masagi 2 nana saking ku hayang ngahontal udagan anak soleh teh lebih kan ditanya inung bapak teh nah da ibu ge baheula kitu ka anak hayang dikirim naon jangkuk mak bener ibu osok ka bedug tuluy di bahanan bodeng geuning bodeng opieun anu pake maledog anjing teh kuy da teh dituang ku ibu teh bari ibu teh lapar dibawa ke anak nah makin dibawa budak sok mama ngirim naon padahal ti kebon ieu jang ompreng dibikeun ka anak pernah teh ibu ngalaman gitu tah matak abdi ge bapak hajat hampura di dieu moal tuang demi Allah moal deuk dibawa ke inung urang moal sabab engke inung urang bakal nanya geus dahar cenah maneh dahar kolot mereka anak mun kuring ka kolot ulah tos tuang mah urang neda kitu kuring ka kolot mah ai kolot mah ka kuring dahar deuk nyebut nyatu ge paduli da ka anakna kira nyatu jang lain kasar da kolot ka anak tapi lamun anak ka kolot teu meunang bahasa anu sahanapeun ka saluhureun ka sahanapeun kitu cek tata bahasa Sunda mulih di mana tong dijawab ibu da mulih mau jawaban sibarat ibu ka kuring nanya cep gaduh bojo mau dijawab da bojo malah lain keur kuring keur bapak mun pertanyaan bapak ge mah jang geus boga pemajikan alhamdulillah bapak tos gaduh bojo tak itu bahasa ieu mah tos gaduh bojo nyaho bojo mah maneh lain urang kerennya Sunda mah banyak atau kuring ge di Alajar kana Sunda teh lebar lain di Indonesiaan begitu baraleg wae Kelih tanu keur barobogohan biasa kikituan hani bani suci darling anggar geus rumah tangga mah teu butuh buba bebe penting rasiko gede yo kokot 2 juta nya ieu nya kokot tapi 2 juta ngeunah kana teh daripada beb teh bede rasiko kumaha pemajikan pret nu gelo loba gaya tuh jadi kuring kikituan teh hayang mikanya ka ieu nung ya bu berapa anggung cenah maneh poe ayeuna opat mah tah aduh cenah heureun mobil teh meureun anjing teh make jeung heureun pan cenah tina sapanggung hiji dus ge jadi opat tah itu teh karek 3 ibu jadi nu ka opat meureun ti dieu lamun eueuh abdi dicarekan ongkoh maneh mah opat bawa ulin heula demi Allah si teh mah pangaosan nah cenah ngomong opat tapi 3 deuk kumaha abdi mela dirina abdi mah kieu we mah hampura panggung terakhir mah beak dengkak di Allah ai teu mere deuk kitu we urang mah daripada pi omong hirup anak bakal kaduhung nalika inung bapak geus eueuh budak batur meuli motor budak urang acan sakola babarengan hampura teh dibawa ku anak tetangga ibu nu nyuruh cai panonna budak batur jajan budak urang ngalengok dina warung dicokot ku ibu jang ka dieu entong gaul di dinya emak mah rumah saja jelema sangsara bisi nyeri hate kolot ka anak lebih ka kitu Pak nah ayeuna loba budak anu senang-senang ai kolotna sangsara bet diantep ngutek mang geuleuh aing mah jelema kitu teh loba indungna musafir di jaralan loba indungna di kayayasankeun manehna senang-senang jeung pamajikanana tak ieu nu doraka teu karasa bahkan aya nu leuwih indung bapak aya keneh tapi anak geus ngariung limaan musingkeun hate kolot mak meungpeung emak keur araya bagikeun we warisan ayeuna secara teu sadar nita sangsara ka kolotnakeun aduh moal aya jelema beunghar ku warisan mang moal jauh bisa percaya Bandungan heeh kunaon ibu begini sendiri segala moal aya jelema nu beunghar ku warisan kolot moal aya ada kolot teu mah ridho geus ngabagikeun warisan lain ridho ngan sieun anak paraseha wah kolot ridho mikeun warisan ka anak keur hirup keneh sieun anak paraseha
bari kolot mah deuh ibu boga anak, ibu boga pemajikan, ibu boga salaki, salaki boga pemajikan, pemajikan boga salaki, borosot boga budak. Di mana eta budak? Di lilina paingan ngaranna Deni gede dini ini. Secara teu sadar ibu geus ngajajah nu ngaran kolot. Heuda kolot urang mah ridho, bener kolot urang ridho ngan aya Allah nu teu ridho. Hartos mata lamun ibu jeung bapak geus boga salaki jeung pamajikan boga anak wayahna tong diseredikeun ka ninina bisi Allah anu teu ridho. Lamun Allah geus teu ridho dunya bakal heureut, dagang ukur hutang, tani ukur daki, hirup teu neut paeh teu hos, ekonomi teu boleh hancur jeung hancur, boa-boa aya nyerucut saipanon tengah peuting warang indung teu bisa ngadoakeun kanu jadi anakna. Mata budak soleh adalah budak nu surti ngarti kanu jadi indung bapana. Geus nih budak balik saha nu hayang nepi ka subuh? Oh ibu tah urang mah urang baralikeun si ibu ieu hayang nepi ka subuh. Urang mah urang aruwih we ibu ieu teh saurang nu hayang nepi ka subuh hopek we hayang nepi ka subuh cicing we di dinya sok da urang merek balik. Ibu ngeunah tinggal lewas coba urang 3 jam ti dieu balik. Wae waktu sudah menang rusuh acan sangka tempo. Aduh ya Allah kade ka indung bapak komo indung bapak nu geus eueuh mah tepungan ka kuburanna doakeun ulah hanya sebatas ngadoakeun sametnatus kudu tuluy maka aya geuning ieu haulannya ieu teh ngadoakeun anu almarhum ngadoakeun anu tos ngantunkeun ku cara tuluy-tuluyan tuluykeun prosesi bapak jeung indung anu alusna lakukeun ku anak sabenerna urang geus mikanyaah ka indung bapak peser Quran pikeun ka budak cenah dibaca ngocor pahalana ka saha ka indung bapak boga duit sodakohkeun atas nama indung bapak ngocor pahalana keur indung bapak kitu tah kudu namanya lain diantep pae da kolot teh maot so teh di dunya ai di akhirat mah da aya we bebarengan jeung Gusti Allah hendak doakeun tos ngantunkeun ka sing ditempatkeun di tempat tupang mulyana digedengeun Kangjeng Nabi digedengeun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sakit nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jebar siampurana paralun anu kasuhun waninggal nu dipamrih hampura anu katedak luhur sawur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lapana kasalmatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka angkat panangan nu katuhu set dadah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kanuhun ka pangasana mukaram Ustaz dan Agrahana.